bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni, saya dari kelas 11 IPS 1. Pada video kali ini saya akan menyanyikan 3 pupuh lagu sebagaimana tugas dari pelajaran seni budaya. Yang pertama, pupuh kinanti. Budak leutik bisa ngapung, babapungan, pungan peting, nguriling ka kalayangan. Neanganu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggi. Ari berang ngagarantung, pinuh dina dahan kai, disadako koreakan, cing hempeku hidup pikir, nu kitu naon ngarana, lolong lamun teu kapanggi. Pupuh yang kedua yaitu pupuh gurisa. Sikabayan lalamunan, parang sabisa nyetiran, motor atawana sedan, poho keur endek-endekan, nadahan emplad-empladan, gujubarkana susukan. Sikabayan lalamunan, parang sabisa nyetiran, motor atawana sedan, poho keur endek-endekan, nadahan emplad-empladan, gujubarkana susukan. Pupuh yang ketiga atau pupuh yang terakhir yaitu pupuh lambang. Di alajar wawangsalan, saperti tataruncingan, cik naon atuh maksudna, cik naon atuh wangsalna, gedong ngambang di sagara, ulah kapalang diajar, keyep gede di lautan, kapitineng salawasna. Mungkin cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.